tepang deui. Sareng simkuring Kakang Robi masih di channel Robi Entertainment. Alhamdulillah dina danget ieu simkuring aya di berlokasi di Kampung Sukabirus. Dina konten anu kali ieu simkuring bade ngadongkapan di Cipaburon di wargi Panglipur Muda cenanya anu alhamdulillah aktif pisan dina latihanana cenanya dina kreatifna alhamdulillah cenah dina urang langsung wae sapertos teu nyangkolong kana waktos ka lokasi tapi tong hilap di like comment share subscribe. Alhamdulillah pas ieu latihanana di nyaeta di Paguron wargi Panglipur Muda cenanya. Alhamdulillah rempek pisan katinggal nama. Nuhun ieu mangrupi latihan rutin di Paguron wargi Panglipur Muda cenanya mohon. Alhamdulillah aya urang kali aya cenanya mohon. Aya anu anom-anomna aya cenah sepuh-sepuhanana aya cenah alhamdulillah. Penasaran ya para warginya cenah urang langsung wae kakaros ka kasepuhanana. Alhamdulillah aya di lokasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pangkeun simkuring Kang Robi, Pak. Sudah yang sumping Kang Robi, mangga tinggi. Aduh, Pak. Tapi mah di dieu we lah. Di dieu. Alhamdulillah, ieu nyaeta para sesepuhan di wargi Panglipur Muda Sukabirus. Anu linggihna di Kampung Sukabirus, Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuh Kolot cenanya. Anu di pupuhuan di ketuaan Bapak Pendi Bapak ya abdi penasaran abdi ninggal teu aya unsur paksaan atau tipu kumaha gitu. Alhamdulillah, kabarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang unsur paksaan, dia mengarupikeun inisiatif di orang tua murid, panitia anak di murid tersendiri kanggo letak di Padepokan. Oh, saya bisa sebenarnya janten ieu murang kali teh lalatihan teh atas dasar mikareueusnya teh ali tos mikareueus kana budayana alhamdulillah. Bapak hoyong terang dupi Paguron wargi Panglipur Muda teh ngawitan ngadegna teh di tahun sabaraha sih Pak? Tahun 80 tos lami geningannya. Tos lami geningan mau ngawitan di Sukabirus di ngawitan tahun 80 ya. Oh, di 80. Tos lami Itu nomor panjang gitu. Nah, gitu. Nah, gitu umat. Ieu teh sanaos di bidang organisasi latihan. Kinten-kinten kantos gitu dugi ka ngiringan pasang diri atau napi manggung-manggung gitu. Alhamdulillah, giringan Pasanggiri tahun kamari bangiten di Jelekong Pasanggiri silat. Alhamdulillah ngarang juara katilu. Alhamdulillah. Kita ayeuna ge untuk aya proses kompetisi bangiten giringan tahap kaduana tahun ayeuna tapi mundur insyaallah bulan Septemberan dilaksanakan. Oh, kedah nama ayeuna teh ieu deui nya. Itu geuning kala wargi sanaos aktif ieu teh janten emang produktif. Oke, produktif kanggo bangsa urang. Nyata aya ngiringan kana Pasanggiri oke ngahadirkeun terus kana event-event manggung oke nu sanes. Atuh pamugi oke cenah mudah-mudahan ieu kapayunana mah biasa roadshow keluarnya ngawakil di Indonesia negara urang cenanya bangsa urang. Alhamdulillah. Bapak dupi ieu teh murang kali ribetna
karena ibingan pangintennya ibing gitu. Tapi da panginten kan ai silat mah satrang abdi tapi punten nya pilih satrang abdi silatnya kan aya anu di atletik sareng anu ibing gitu nya. Di atletik ge aktif oge nya aya. Alhamdulillah. Alhamdulillah pala wargi ieu geuning hiji mangrupi hiji ciri aset bangsa urang kanggo buktos nikahnya budaya urang sabab sang pepatah kolot mah bangsa anu maju nyaeta bangsa anu memukusti kana seni sinaran budaya. Nah, teh pokoknya kana sajarah mah. Ya, alhamdulillah aya di Sukabumi. Alhamdulillah. Aya cenah ieu teh di Sukabumi. Sukabumi eta paburon di wajib Bang. Mangga bilih hoyong terang cenah cukup kana sapertos kumaha biasa wae. Mangga. Tiga.